grafik gerak rujak eta awak maneh dicontohan kurujakeun dina pangradinan aya rujak kalapa rujak roti eta teh campuran tina sababaraha hiji disebutna rujak model sambal gitu eta teh campuran tina cengek tarasi gula uyah malahan ayeuna memakai jeung tomat kaimplik-implikan make ecin supaya raos ngaidikeun sabalan disebutna sambal tah gerapek gerak galei eta awak maneh disaluareun lawang selamat tangkep sawarga Maniloka aya 2 denawa nuju ngajaga ieu lawang selamat tangkep nyaeta bala upata bala ngandika ya adi lang cing ka dieu di nah ieu teh rada karareung jeung hareupan dunya oh kitu kula nempat ngersase kayaknya geus saling paehan geus saling serang tawuran di mana-mana saling cokelan kasalahan batur saling dedetkeun saling jejek saling siku naon anu jadi udaganana duka atuh kurang kira-kira naon tujuanana teh padahal tong boro dina ayat-ayat pangeran anu tertulis kitab Quran ngaranna sumuhun boh Injil Toret Jabur sanajan kitab anu teu tertulis nyaeta sora-sora manuk baha gua ceuk ti kukur ngajak tapakur ceuk incuy ngajak eling ceuk bangkong ulah ngabohong jeung ulah ngabokong ceuk toke ulah siling cokelan kasalahan komo ai geus ngadenge eta cangehgar ceh-ceceran di leuweung kumaha teh kula da eta mah ulah nipu cenah rupa-rupa rupi-rupi ayat-ayat pangeran anu can kabuka ge balik we ka diri sorangan sing horeng dina diri sorangan ge kaangeh kaahengan pangeran wungkul jadi kumaha we teh kasauran kilanceuk teh naon anu jadi udagan jelema hai kitu nepi ka geus hare-hare hirup sedengkeun katerangan geus leuwih ti heula dibejakeun yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah nya hari ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario-na jeung eta pagawean bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat da ayeuna jelema ku naroyod wae mawa karep sorangan cekolot baheula jang cenah tingali alam dunya ke kahareup
tapi toong tina batok kohok gerapek tempok nah eta teh kalolobaanana manusia orai bagong monyet atau manusia tuluy ana dipikir dibulak-balik ku ayi heueuh we lolobana mah geuning orai Kang monyet bagong ai bagong teh kumaha noyod heuras beuheung hese ngalieuk tararurat reret paduli tatangga kagencet paduli tatangga rugi paduli tatangga teu nyatu manehna da mung kasentuh teu ngareret-reret acan geus leungit silih asah silih asuh silih asih teh tah ceuk akang oge nya heueuh naon udaganana sih teuing aya keneh Kang di dunya jelema iman asup kana tatarucingan duka teh teuing nya aya mah aya ngan keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemo nyaeta anu tara nemongkeun diri di mana nyieun kahadean di mana ibadah tara cekcok di mana ibadah tara ieu make jeung hayang kapuji jeung katanggar istuning sepi jempling palipurna nya meureunnan Ibu Pertiwi masih keneh sabar teh kulantaran aya keneh nu iman di dunya nya Kang heueuh bisa jadi aya keneh da lamun urang jadi bumi geus dieunekeun deui ieu tong boro make jam-jaman 10 menit we cenah ingeung dunya da ruksak atuh heueuh sabar keneh buminya Kang ceuk akang oge tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong sugan aya anu bakal ngalalakon kari ngarep-ngarep saha anu bakal ngalalakon ke kahareup anu bakal mawa kana kasuburan kamakmuran kagemahan karipahan nyaeta anu disebut satria piningit anu ngansikna dina bibirit leuwih imahna batu satangtung di hateupan ku haneulem di tihangan ku hanyuar kitunya heueuh urang mana teteh urang kampung Baulisung jelemana jauh ka bedug anggang kadulang can kaharti acan pikir sabab manusia diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasyakur jadi telak-telak masing tilik tong ditolak muncan taluk anu penting dina jeroning tapakur ulah ripuh ulah ropoh anggur cing repeh rapi tadi oge mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak gerapek geura rujak eta awak maneh dicontohan ku rujakeun dina pangradinan aya rujak kalapa rujak roti eta teh campuran tina sababaraha hiji disebutna rujak model sambal gitu eta teh campuran tina cengek tarasi gula uyah malahan ayeuna make jeung tomat
ka implik-implikan make ecin Pake. Supaya raos. Ngaidikeun samalan. disebutna sama tah gerapek gerak galei eta awak maneh ku maneh rujak hartina hijikeun sing jadi rujuk di antara paningali pangangse pangdenge teh cingamuara dina rasa di mana geus make rasa kaituna perasaan. Setiap jalma geus make rasa jeung perasaan bakal rumasa jeung tumarima. Laras. Nya nya Kang. Dah-dahane cing aya jelema anu mikir mukakeun naon rupaha filsafah anu aya di tempat. Tapi kana waktuna we begitu. Kantun ngantosan uga ari uga teh waktu mudah-mudahan we atuh Kang nu iman nu takwa ka pangeran teh buru-buru cengkat buru-buru usik singkir patandang nyandang kahayang balarea sing aya pamuntangan nu laleutik da ayeuna mah di dunya teh geuning eueuh tuturkeuneun jelema teh geus leungiteun anu dituturkeun teh saha tah nu mata kudu mandiri ge kitu lamun hirup hayang maju mah teh mongkeun ciri nu mandiri nu ngancik dina dirina nya contohna tarasi tadi panemongkeun ciri bau teu pahili dalamun seungit mah lain ciri tarasi tah manusia teh karinemongkeun ciri na manusia naon Kang ai ciri manusia ciri manusia teh anu daek mapatahan jeung daek dipapatahan nu mapatahan jeung nu dipapatahan sarua pada sobarna sarua pada tawakalna pek tingali dina surat wal asyri manusia demi wansi bakal pinangi jeung rugi nu kumaha anu terugi angin jalma anu iman jeung amal soleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar jeung tawakal ya adi ulang si horeng ari hirup naon aneka ragam kaayaan di marcapada nya kahareng-hengan alam dunya dina waktu ayeuna mawa panas ka ieu tempat. Atur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu tos like, komen, sareng subscribe. Kanu teu acan tong hilap like, komen, sareng subscribe. Wilujeng ngadangkeun. Mawa hareudang jeung bayeung-yang para Kurawa jeung Pandawa bakanying hareupan Bratayuda Jaya Winangun di Tegal Kurusetra lain marebutkeun naon eta teh nya Kang nah samarukna di dunya teh dek lila kitu teuing dalamun ieu lamun ieu nya manusia cenah ayeuna ku syarakah-syarakahna da sabenerna mana alah pang sensitif-sensitifna jelema Jami.
gerape kereta api keur maju satakar kebek heug teungar da pae teh. Benar teh. Lautan anu sakitu umpal-umpalanana sok da manehna ngagajebun mah pae. Katinggang batu we segede hulu sarua. Pae. Barang nu teu sapira napi naha atuh jahatna luar biasa. Otaknya kan tah. Jadi kumaha atuh teteh? Teuing. Naon dina hatena? Naon tujuanna? Naon udaganana ungadek hees na teu mikir eta. Teu nanya kana dirina saha manehna sabab indung bapakna baretok kikituan teu nyiat nyieun manehna. Manehna kadunya teu maksud, teu hayang, teu mung. Tapi gelar ku kersana nya tapi naha tujuanana henteu dina kersana istuning mawa karep sorangan nya gerapek cenah manehna udaganana teh dunya sanajan gedong sigrong mobil loba tanah lega anger dihakan cacing kaituna mah ukur samet seubeus sarua jeung nu miskin sarua nu miskin paeh hakaneun cacing nya naon tujuanana gerepek nah maksud akang kumaha dalam teu kitu mah meureun teu rame Kang maksud akang kumaha lain dina sumerahna kanu kawasan nah ieu teh bobohongan jelema teh kumaha sumerah nu mana nu dipake ku manehna nya atuh ayeuna mah ulah mikiran batur mending mikiran urang duaan di dieu ai urang naon maksudna cicing di dieu apa ngajaga sawarga nama ke kudu dijaga apa jelema asupna ka sawarga teh gumantung kana amanah gerepekna mah ke kudu dijaga gerepek ai urang tugas di saha tapi heueuh dinya naon sih ngomongkeun batur nu matak pangeran ngabejakeun kudu syahadat oge ai syahadat teh ulah nyaksi diri batur saksi we diri sorangan nyaksian diri sorangan boh tekadna boh ucapna boh lampahna da teu kudu mikiran batur eueuh saayat sakalimah oge anu fungsina pikeun ngatur diri batur apan geuning kudu urang mikiran anak apan keur urang keneh kudu nyakolakeun anak apan keur urang keneh pek dalamun anak teh sakola atawa ku urang dicarek sakola apan beureun ngarungsingna ka urang keneh atawa teu iman teu takwa urang keneh nu bakal kababawa atawa anak soleh urang keneh nu bakal kababawa hartina berhasil ngurus anak urangnya ka fakir miskin da keur urang keneh eusina mah urang kudu hormat ka indung bapa keur urang keneh atuh nah make mikiran batur tapi nya keun bae batur mah dek kitu dek ge urusanana anu penting mah tepikeun kahadean digugus syukur henteu sabodo da keur urusan manehna asal ulah manehna can ngadengekeun pisan ieu mah asa geus ngadengekeun ayat-ayat Allah kadar dek digugu nuhun henteu sabodo da urusanana da pangeran mah moal rugi sanajan manusia teu ibadah pangeran moal untung sanajan manusia getol ibadah
da untung jeung rugi keur maranehanana keneh nya pek paling manusia mabajuang ngan dina jero bajuang aya pengorbanan ngan dina pengorbanan aya ridho jeung ikhlas nah nepi kana titik ikhlas nanti dina eta perjuangan teh nah manehna teh kena ku polusi ku hayang dipuji ku batur hayang katanggar atawa panginitanana berjuang teh tina durukan lamun ini tina durukan kapan kaituna jadi ruhak jadi lebu ceuk kacamata agama innamal amalu biniat jadi segala rupa amal-amalan kumaha niat tapi di pek pikir ini mau urang mikiran sorangan fardu ain ibadah mah nya ulah kababawakeun ku batur bisi salah hartina cekolot mah ulah tuturut muning cenah ibadah mah kapan muning teh dibawa ku garong ge ngicilik we sanajan dek dipencit jadi kudu mandiri atuh urangna kudu nyaho ngan samemeh urang ibadah meureun kudu apal heula kanu di ibadahanna awalu dipini ma'rifatullah taala awal-awalna manusia rek ibadah teh kudu apal heula kanu di ibadahanna hartina urang memeh nyeun pacul teh kudu nyaho heula maksudna naon jeung nyaho heula ilmuna nyeun pacul meureun kudu nyaho heula kitu Kang urang majalankeun tugasna sewang-sewangan ngajaga sawarga di dieu pagawean urang utamakeun Ki Adi ngomong-ngomong itu saha cing kalulunu duaan ka dieu cing sahakeun anu mana Kang tuh hei saha naon kebenaran euy aya opay kan nah asa wawu saha geuning si Ceot jeung si Domala beda sorana anaknya Babe Semar eta teh Sampurasun Rampes ya Kang kau tidak Kang teh kebenaran aya cuy balik ke mana Kang jatuh meneku kulunuan lain aing ngapala laur dibawa kudu jadi dulu bawa ke bawa gitu Kang ai teu milu aing melang ka dulur aing milu duh ih pugu hade gorengnya tuh teteh padu pika hari wangeun sabab kitu niatna kumaha teteh maksudna teh kulang dek nyarekan ka dewa dek ngagugat oh kitu teteh wah pika paureun atuh sabab heuda karasa di ku dewek ongko nya Wayana dek nyeng harapan Bratayuda teh perang dina waktu ayeuna sagala rupa ningkat hahargaan sing tarereke geuningan Kang sing tarereke politik teu stabil ekonomi pun kitu deui moal stabil Kang wisatawan ti mancanegara eueuh datang boh domestik daya pemasukan itu eueuh pemasukan pisan ayeuna aing melang kanu jadi dulu Sampurasun Rampes mending balik deui ka ulah digugu tawa nafsu teh diuk turkeun aing ya tong loba carita tukeun bae ulah loba carita heula aing teh kadunya teh
ulah loba teh mah patahan di dunya teh heula aing akan uyah ge. Gitu itu teh mah. Montong sok kumintar teh sia. Heula aing dina seni teh deui. Eta da si eta mah jadi ukuran nu kitu-kitu wae. Pada pangeulanna jadi ukuran. Dumeh geus lila ici kibung dina seni. Sagala rupa heula aing di titah ngeunang malapur teu becus ning. Matak ilmu eueuh tungtungna ge kitu. Sareng saha deui? Abdi sinduaan. Nu dararamang di ditu. Nya kitu teh we sih. Sae pulang. Hanuhun atuh kasepuhan Abah Semar Damang. Sae bade kasawarga abdi teh sih. Bade nepangan Batara Guru sin Raja Triloka. Maksudna teu perlu nyaho urang dieu mah. Ieu mah urusan kuring jeung Batara Guru. Ieu urusan intern. Tapi nyangkut ke kasalamatan sararea ieu ge. Sae. Taku kituna kinten-kintenna abdi tiasa lebet. Kasawarga kalebet. Is mangga. Nah, ada teh dicarek pek wae. Sok atuh pangbukakeun. Kaula eueuh hak nanyakeun maksud jeung tujuan. Sumuhun. Tapi hak sote kaula mah rek nanyakeun kuncina. Kunci naon? Kunci naon? Gamlok. Kunci lawang sawarga. Hormon di dia di nu ngajagana tah tibalik. Tibalik kumaha? Maneh ti dunya ka dieu nya. Ai dunya teh eunteungna akhirat. Tah. Sing inget. Gerapek mecakan maneh lamun ngeunteung. Ai kitu. Leungeun katuhu jadi kenca gerepek. Nya bener. Ai di dunya mah nu boga imah nu nya ka kunci teh nya ta ieu mah di dieu mah maneh. Tuh percaya nu matak balik deui ai teh gableg kunci mah. Titah di bawah tadi kunci gamlok. Jadi kunci sawarga teh aya di dinya lain di kaula. Kaula anu hak nanyakeun kunci mah. Maha kuncina. Kunci sawarga teh aya di anjeun mun bisa ngajawab pertanyaan tak bisa muka. Kuridona Allah. Bi kudratillah, bi irodatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi aunillah, bi rahmatillah. Kalayan izin anjeunna. Ku ayana anjeun bisa ngajawab. Oh gitu. Naon pertanyaanana? Tah. Lamun soal pertanyaan tah bisa ku kaula ayeuna. Sok. Sabab ieu lawang sawarga teh nutup tapi muka sabenerna mah. Kumaha itu jadi lieur kieu kuring mah jing ka dieu teh. Balik deui ah. Lieur aing mah. Ceuk aing oge tuturkeun wungkul sia mah ulah baca capek. Muntong bawel sia. Dengekeun aing. Heuh maksudna teh naon atuh? Heuh dengekeun ku siang ke.
eta gening lawang sawarga teh nutup tapi muka kumaha tadi dia kudu make polo pakai hulu si laing deka Bandung ini ke terminal Sukabumi pantau bus teh nutup terus tapi lamun sia boga ongkos sanajan nutup dibukakeun sabalikna lamun sia teu boga ongkos sanajan molongpong molongo pantokna muka tapi tetep teu bisa abus teh berarti nutup teh oh kitu ongkos aya di sia naon pertarosanana sih hayang geura pangih kuring jeung barakatak guru Batara gitu sok atuh kuncina pertanyaanna geura bikeun akang kieu kaula dek nanyakeun ka anjeun teh tina soal perlindungan anjeun ka pangeran nuhun ka saha anjeun nyalindung ka Allah naon sababna anjeun nyalindung sabab kieu kuring milu ngiuhan ka cepot piraku cepot kudu ngajentu luhureun uing berarti uing milu ngiuhan ka cepot teh kana naonana kana imahna atawa kana saungna tah anjeun tadi nyalindung ka saha ka Allah kana naonana tuh percaya sedang ngaji ge henteu salilana unggal peutingan gapleh we jeung gapleh dek bisa ngajawab kumaha teh sok nya balak genep kaluarkeun kuring nyalindung ka Allah teh kana rahmat jeung pitulungna nyalindung ka Allah teh kana rahmat jeung pitulungna tadi kaula milu ngiuhan ka cepot naon sababna ngiuhan sababna mah meureun kahujanan atawa kapanasan ta anjeun pangna nyalindung ka Allah naon sabab tuh kumaha tah kuring pangna milu nyalindung ka Allah teh nyaeta tina pirang-pirang godaan setan tapi bener jadi pangna anjeun nyalindung ka Allah teh tina pirang-pirang godaan setan nu terkutuk saha anu terkutuk setan cicing atuh da kuring mah aya apa mah apa we nyaho da ngadenge ngan salah sih teh saha nu terkutuk teh setan dikutuknya ku saha ku Allah iraha dah sia ceuk aing oge nya ya gampang nyapluk wae sia mah aya pancingan teh nyaho ngait bergu sok sia jawab goblok newa-newa aing wae sia mah nah aing nyaho mah saha nu dikutuk teh dawala setan ku saha ku Allah iraha baheula kumaha ngutukna jeung kumaha harita pangna ngutuk dina nalika Nabi Adam para malaikat dipiwarang sujud ke Nabi Adam
kabeh malaikat sarujud ila angin malaikat musyarafah anu teu sujud malaikat musyarafah nu teu sujud nya didinya kena kutukan Allah kumaha ngutukna ablasa bedegong sia hartina ablasa teh iblis bedegong sia gitu nya jadi dikutukna setan teh baheula hari ayeuna dikutuk keneh ku saha ku Allah moal nya aya Allah ngunek-ngunek moal nya aya Allah dendam ti baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus ai setan menang saha menang Allah ngeserek dikutuk mah atuh eueuhkeun we da anjeunna nu ngadamelna hor kumaha jadi ngabuntut pangkong atuh kuring ceuk aing oge sia atuh je sok ustad sia mah di kopea awas nu diserang we kana tauhidna ngageblag sia dumeh getol katajung kaciri we di dieu mah tina taud oge geus kapanggih sia teh ibadah teh tina naon teh ini teh tina ikhlas tina naon tina hayang kapuji jawab da wala ayeuna dikutuk keneh setan nya dikutuk ku saha ku Allah baheula setan usul ka Allah hayang panjang umur diguguh henteu ku Allah diguguh nya basa setan hayang gagah diguguh teu ku Allah diguguh basa setan harek ngagoda manusia di idinan ku Allah di idinan geuning eta kalah diogo lain dikutuk ya jadi lieur kuring ieu ieu mah jol turulung ya sudah kana ayat-ayat kaitu aya taud can tamat sia teh jadi lieur ilmu sesat mah tong ngubaran maneh sia make jeung nyaritakeun ilmu sesat musyrik kafir ceuk nabi baheula lamun maneh nuduh kafir ka batur sabenerna maneh nu pangheulana kafir teh haram lain haram sia nu bodoh siap diuk mending balik bahaya lalawara teuing ceuk nu lalawara mah kalong hees ngagantung cing nah eta katerangan anu salah atawa maneh nu mikirna anu salah teh sedangkeun dina katerangan nu tadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk nya salah katerangan henteu saha nu salah jelema sabab jelema mah budagna kasalahan jeung kabeneran jadi cek anjeun anu terkutuk ayeuna teh saha dewek jeung si lain kaula jeung anjeun
kuring jeung anjeun. Kapan tadi setan yang terkutuk? Baheula tama waktu bedegong teh. Da ayeuna mah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi nu dikutuk teh godaan. Godaanana mun dihakan ku urang. Pangbibitana mun dihakan ku urang. Naon ari godaan setan? Sabab setan mah nafsuna kidib kitman bilada hianat. Nafsuna amarah lawamah sawiyah mulhamah. Kaituna syirik pidik jail kaniaya iren panasten dudupak rurumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki. Taetan terkutuk deh. Bisaha etan nerapna. Nah, pagawean setan bet dipake ku manusia atunya puguh kutukan teh kena ka manusia. Numata kuring ngahinarkeun diri tina kutukan-kutukan jelema jeung tatangga nyaeta supaya kuring teu syirik teu pidik teu jaya kaniaya sabab eta syirik pidik lamun dipake ku kuring jadi kuring anu terkutuk teh. Sabab ieu diri nu bakal kacingcirihi, wujud anu bakal katempuhan, nafsu nu mata kaduhung, badan anu bakal katalangsara. Jadi godaanana, pan tadi ge dari godaan setan yang terkutuk. Si setan mah teu naon da eta mah hakna. Da setan mah makhluk nu pangjujurna. Nah setan mah disebut makhluk jujur, pecahkane ajak hade ku silingna mungeun si eta mah. Masih cara silain, gaple hayu, sholat hayu, maling hayu. Jadi kutukanana ngakibatkeun nyilakakeun ka kuring teh sabab kuring make hakna, hak saha, hak setan. Godaanana dibikeun ka kuring, ku kuring dicapluk, nya kuring anu kena kutukan, pecahkan ku silaing syirik grepe ka tatangga. Pidik jail kaniaya iren panas teh dudupak rumpak ngupat simuat kabatur. Da ku tatangga ge dikutuk sia teh. Diomongkeun, pada ngagorengkeun. Pada eta teh manusia terkutuk nu kitu. La ilaha illallah. Gusti lamun teu dibejaan ku kuring moal kitu tah Eta teh nyarap di papatahan ku kuring teh syukur. Hayang dikadek ya mah. Nuhun cepot. Tuluy ngadua kalianana konsina. Naon? Nyaeta dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang. Cek sunana kalayan jenengan Allah nu sifat murah kalayan nu sifat asih. Nuhun. Ai bismillahirrahmanirrahim eta makarek maca. Nuhun. Dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang eta makarek hartina. Nuhun. Sedangkeun sekaterangan ilmu mah sanajan saayat sakalimah tepikeun ka mana ditepikeunana kana amal. Kana amal nya. Geus jadi amal karek maca wungku jeung ngahartikeun acan. Kumaha ari amalna bismillah. Sangkan mati abeh matu. Abeh diri henteu motah. Terlebih dahulu da itu. Salaresna ieu sim kuring ngadunungan ka salira. Salira teh jalmi burat beunghar. Heeh. Abdi bujangna.
sasalira teh balaupata kulantaran abdi ngabdi ka salira nya sok abdi titah cepot lan jig maneh ini kaitu ka Sukabumi tepungan atin ka Bang Jabar yang atin bejakeun kitu aing ngecelok duit ieu jaminanna sertifikat jig ini mangga dengan nama Balaupata abdi ini lengkah Balaupata nu diucapkeunana ucapan Balaupata sabab dengan nama Balaupata lempang lengkah saha lengkah Balaupata nu diomongkeunana Balaupata niat Balaupata miriki lempeng hartina ihdina sirata mustaqim jalan anu lempeng sabab dengan nama Allah teh tah di jalan aya awewe ngagupayan ceuk awewe Kang ka dieu kuring jadi mengkol jadi lengkah saha tah jadi lengkah cepot ayeuna mah lain dengan nama Balaupata dah heureuyan ku aing awewe teh cekuk punuk aing aya nu neungeul aya pitulung ti salira moal malahan tibatan menang palak kalah menang palu itu lamun dengan nama Allah tekadna ucapna lampahna kudu karena anjeunna nyaeta make modal welasan jeung asihan sabab bismillahirrahmanirrahim teh dengan nama Allah salilana welasan jeung asihan tapi dina dengki goreng hate dina hate dengki goreng hate sik-sik melik teu kaopan teu payaan ai eta dengan nama saha syirik pidik terus-terusan bismillah terus dibaca ongkoh nyebut dengan nama Allah tapi hati dengki lengkah saha eta ai dengki dagangan saha dagangan iblis ongkoh ucapan dengan nama Allah tapi anu dipake amal-amalanana amalan iblis bongana syirik pidik teh bakal menang jaminan moal bakal yakin bakal ka sawarga moal tuh jadi yakin dina amal anu bakal nepikeun nyaeta salilana welasan jeung asihan sabab dengan nama Allah lamun hate dengki lain dengan nama Allah dengan nama iblis teh ongkoh geus nyalindung ka Allah dina pengabdian kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala tapi hati dengki hati sulit belang baya sedangkan ari hak manusia mah kapan tidituna sidik tablek amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah nyaahan jeung dedeuhan tapi naha dina hati nyengsang wae jadi anjeun teh rumasya makhluk yang percaya aya nu nyiptakeunana aya nu ngajadikeunana saha sok jawab moal kajawab komo disebut saha mah ieu sadengkeun itu teh pangeran teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teu ibuan teu ramaan sanes istri sanes pameget ku aya na pertanyaan teh ditu disahakeun dek bisa ngajawab kumaha urang hayo jawab sia teh hayang dipengek ku aing jawab heula kalanan ieu ngalempeng heula pamaneh gaji ieu
punten heula sagedap. Ya mangga bebas. Pamadegan di mana teh ya? Jauh molotot we. Lain pamadegan di mana teh teh? Geus diyakinkeun dina hate teh pamadegan teh dek dicicingkeun. Atawa rek ditingkatkeun. Buntu saya teh ngomong teh. Buntu kumaha? Tadi silain teh nyaritakeun teh di kulon, teu dari wetan, teu dari kaler, teu dari kidul, teu dari luhur, teu dari handap, teu arah, teu ngon. Heeh, teu warna teu rupa. Teu ibuan, teu ramaan. Sanes istri, sanes pamegat. Nya, bener teh pamadegan teh kitu? Geus maneuh teh. Geus diudag jago aing. Kabina-bina teuing pamadegan teh ya. Nepi ka di ye dewek dek nanyakeun ai ka pangeran heuh ka Allah, meunang nya samakeun teu? Nya henteu atuh. Bener henteu? Bener. Teu meunang nya samakeun henteu. Lamun urang nya samakeun ka Allah, hukumna naon? Murtad, musyrik. Teu geuning eta ngomong. Ngaku sorangan sia teh. Heeh. Benernya samakeun ka Allah hukumna murtad, musyrik. Bener. Dek nanyakeun dewe. Ari Nabi Adam. Saha ibu ramana? Ibu ramana Nabi Adam. Can manggih keterangan. Saha? Hatoin gening anu teu ibuan teu ramaan mah Adam lain Allah da eta mah kasengker ku laisa kamislihi syai'un nah didupa ku sia teh laisa teh dirumpa eta laisa teh ku sia teu teh taraje teh kapan ku si lain kadi dicaritakeun lamun nya samakeun ka Allah hukumna murtad musyrik geuning eta musyrik dibawa ku sia nuduh we ka batur musyrik murtad eta curug nepi ka ngacir aya eta ramo nu tilu ka sia mun asa bener asa pangbenerna murtad silain teh deuleu sabab hukumna nya samakeun ka Allah hukumna murtad da anu teh ibuan teu ramaan mah Adam nah disamakeun ka makhlukna sia teh aya nu teu warna teu rupa naon angin kumaha cing rupa-rupana angin ya warna rupa eta mah makhlukna keneh nah nepi ka disajajarkeun ge ka makhlukna kade sia teh ngalawur ati ngomong teh anu sanes istri sanes pamaget mah malaikat. Ya cing tingkatkeun keimanan teh atuh. Nah, da kasamatinya kuring mah nyahona, ulahnya nyahoanan kokolot begog teh. Sabab lamun diudag sileung teu bisa ngajawab bikal bahdinya sileung teh berarti meureun karek beja dibejakeun deui. Cing jadi keyakinan atuh. Lain tadi kulon tadi wetan tadi kaler tadi kidul kulon wetan kidul kaler eta kagunganana nu teu ibuan nu teu ramaan eta kagunganana jadi Allah teh lain teu ibuan teu ramaan tapi Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan Allah teh kagungan makhluk anu teu warna teu rupa Allah teh kagungan makhluk anu sanes istri sanes pameget kapan nina kulhu Allahu ahad apan ayahu didinya beda deui Allah ilahi Allahu ari Allahu ma alif lamna alif lam lil milki alif lam ma'rifat jadi Allahu nurun lain hartina Allah teh cahaya lain sabab ayahu didinya huna hiro tuduh kana kecap kagungan Allahu nurun jadi Allah nu kagungan
cahaya tuh gitu Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu teramaan sakitu make Allah kana karep teuing bina-bina teuing sia teh otak teh mun pake atuh da sia teh geus gede bina-bina teuing sia teh Ngeus teh kaing. Manehna. Bisa aya nu ngudag ge. Jadi saha? Sabenerna eta nu nyiptakeun nu ngajadikeun teh ai jenenganna mah Allah. Ai Allah teh jenenganana eta teh jenengan anu pangakbarna. Allah teh nya nu mawi Allahu Akbar. Bisa Ar-Rahmanuhu Akbar mah. Or apan Ar-Rahmanu teh Allah sumuhun. Allah teh Ar-Rahmanu lain. Siete ta eta adalah salah kesakecap juga jurali katuna Ar-Rahmanu itu Allah tapi Allah bukan Ar-Rahmanu ke kumaha ieu teh nah di dieu saya kudu bener ngaji deui ye kade agama mah peka deui salah saeutik bahaya deui nyesatkeun sia ai Ar-Rahmanu teh Allah heueuh bener ngan Allah lain Ar-Rahmanu kumaha hayang ngerti hayang takbir Allahu Akbar bisa Ar-Rahmanuhu Akbar tuh seperti adan Ar-Rahmanuhu Akbar bisa tuh nyante bisa berarti Allah itu bukan Ar-Rahmanu tapi Ar-Rahmanu mah Allah lieur kuring mah ieu agama lain keur nu lieur tapi keur nu mikir hayang ngarti pisan hayang ai ceuli naon ceuli ya telinga itu apa ya ini untuk mendengar. Nah itu mah barangnya. Ceuli teh ieu, teh eta mah barangna. Paragi naon eta? Paragi ngadenge ngaranna naon? Ceuli. Jadi ceuli itu naon? Naon atuh? Ngaran. Ceuli itu nama. Ceuli itu ngaran. Ngaran anu mana teh ceuli teh? Ngaran ieu nu rebing. Tah eta ngaranna naon? Ceuli. Jadi ceuli teh ngaran ari silai ngaran teh saha dawala ai eta ceuli saha ieu ceuli dawala bener tapi dawala lain ceuli balikan deui sakumaha belet oge piraku we atuh ai ceuli naon ngaran anu mana ngaran ieu paragi naon paragi ngadenge ai silaing saha ngaran teh dawala ai eta ceuli saha ceuli dawala bener ngan dawala lain ceuli lamun silaing leumpang ti kajauhan aya nu nyalukan ceuli ka dieu nyampeurkeun moal ceulina moal lamun disalukan ku batur dawala ka dieu nyampeurkeun jeung ceulina heuh gitu jadi la ilaha illallah kabaun kabehna Rahman Rahim Jabbar Qahar Malik Kudus Holik kabeh kacakup kainya nu matak la ilaha illallah kalimat tauhid deui ulah dimomorekeun Gusti itu naon jeung syiri keur tahu syiri
Oh, itu teras. Iya kalau penghela pemandegasi iya. Sok buat baut. Naon? Iya sok eta sok luak leok. Pemadeganana aya ti dieu, milu ka dieu, aya ti ditu, milu ka itu. Teu istiqomah sia. Nya Ar-Rahmanu sifatna nya kitu. Bila-bila teuing kieu teh. Tah ieu beureunya anu disebut batok bulu eusi madu teh. Teu sangka sih ieu mah ngaji tara ada. Nah ari aing ngaji kudu beunja ka sia. Kudu laporan dawala abdi bade ngaji. Dawala bade neken heula ieu abdi bade salat. Nah sia teh kabila teuing. Maca pula suudon oge. Disangka mah kuring si ieu. Oh hampura we tuh da katingal ku kuring oge da akad teh ngaji tara nabeuh henteu. Ayo nabeuh megeus ya. Teu deui. Kadang-kadang aya nama eleh geuning ku anak nya karunya. Kapan maksud ge kitu? Aing aya anak. Bener. Jadi Allah teh jenengan anu pangakbarna nyakup kasakabeh. Jenenganana Allah, asmana teh Allah, percaya, yakin. Ai kayakinan anjeun ti mana datangna? Apaan tina dat sifat asma apa? Ari asma'na Allah, ari sifatna Rahman Rahim, ari datna laisa kamitslihi syai'un, moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Kaula moal hayang nyaho maksud jeung tujuan maneh asup ka sawarga. Nu penting aing sukses maneh. Bisa ngajawab dua kunci ti kaula. Lajeng wae kalayan izin nu kagungan ilawang selamat tangkap muka. Sinanrat mamrat matugia malaraseu. Sinanrat mamrat matugia malaraseu. Ingkang sahaya kilang gumilang walah dola Gusti. Ya bisi pajar aing bohong konsina teh aya di maneh, jawaban maneh tepat mangga silahkan masuk mangga dihaturanan kalebet dagening itu lawang sawarga parantos muka ku maneh nyaeta alatan konsi aya di maneh. Wala kalayan jenengan anjeunna murah asih anjeunna. Jadi abdi teh bebas. Itu geuning pantau lawang sawarga geus muka. Silakan masuk Kang. Wilujeng. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gusti nikmat aing di dieu. Hiji runtah nu kadeuleu kemang-kemang warna-warni dipapayas melar pantes curcor cai nu harerang.
ai hate mah bunga nah gitu ngan kuring teh tetep teh melang mah kahariwang mah gede. ai siling teh betah mah tuh jige balik deui kene aing di dieu di sawarga meni loka aing rek ngamukim di dieu dek bubuara di dieu ngeunah aing ibadah ka pangeran di dieu moal anu ngaganggu nah sia jeung sirikeun ka aing naon itu maksudna heueuh di dieu mah aing mah ieu hate nepi ka 12 kieu moal aya gogoda aing mah di dieu ibadah teh jiga kitu sia kitu balik di kadunya bejakeun ka yang ati aing mah balik deui gitu jadi cek panjang ka bakal mulus ibadah di dieu teu bisa kumaha sia teh bisa sote ibadah ka pangeran aya nilai lamun dinu loba gogoda ai dinu eueuh gogoda ibadah naon nilaina dek ngalakukeun sobar tawakal di mana ai di dieu da moal aya nilai bisa sote puasa aya nilaina lamun aka kuat puasa di restoran hei cepot kembalilah kau kembalilah oke maksud tujuan aing lain eta naon aing teh ninggal masyarakat kaayaan di Marcapada anu sakieu hareng-hengna ai kitu nyaeta aing dek ngagugat ka Batara Guru teh lain dek ngagugat harta jeung kakayaan sabab lain udagan aing medahar sama seubeuh ge cukup ai kitu naon atuh dek ngagugat teh supaya Batara Guru pimpinan Triloka ai tri teh tilu loka alam mana wae nu dipimpin ku Batara Guru alam Mayapada nyata sawarga Maniloka Jonggring Salaka dua alam Madiapada alam tengah alam Kajinan tilu alam Marcapada nyata dunya ieu di bawah pimpinan saha Otipati nah aing nganutna raja-raja nu aya di dunya ka saha ka Batara Guru tak kunaon Batara Guru teu bisa ngeureunkeun kana Bratayuda sabab anu ruksak mah aing nu laleutik nah ieu teh ngahaja Batara Guru teh ngadukeun jelema apa kumaha pikir ku sia tukang beca oge sanggupun ngajedog wungkul meunina kursi bari hirup teu dibarengan ku rasa tanggung jawab sakira-kira Batara Guru teu sanggup jadi pamimpin teu sanggup meureunkeun Bratayuda ngabatalkeun Bratayuda aing ngamuk edan-edanan aing di dieu kadang-kadang aing edan nyaan tingalikeun ulah kaleuwih gitu ngomong teh sabab pangeran teresepeun ka jelema nu sok kaleuwih tah henteu hak imah hak aing sabab lembaga yang paling tinggi itulah adalah rakyat mun Batara Guru ngarti kadatangan rakyat moal teu nyemah sabab naon mana teh butuheun ku rakyat teh coba pikir dek mimpi naon lamun eueuh rakyat dek mimpi cucunguk mata kadaulatan teh sapinuhna aya di tangan aing aya hak aing di dieu ngan ulah soteh ngaruksak nyaeta ngayakeun tindakan anu anarkis ngaduruk maledogan alut-alutan ngaruksak pangwangunan anu geus aya itu namanya belum dewasa
dalam berpolitik. Sarua jeung nemongkeun kalemahan teh euy. Ngomong we, aya nyaho nepi ka berbah mana. Dahak pek. Ai tanggung jawab mangan di mana-mana aya kacanin bangman kuring ulah dibabawa. Da kuring manganter melangkah aka, da kuring di bejaan aka keukeuh neugtreug. Sia mah lamun aing geus untung karena pangheulana pahlawan kaburangan batok sia teh. Benar teh. Aku saya pangasiran ka karangan. Lain kitu kuring mah. Pake we tata sopan santun. Ramah tamah erek sopan santun heula ngan lamun keukeuh dewek dipolototan aing bakal leuwih luhur. Benar. Itu teh dewa. Nah memangnya hak asasi aing salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sepatu dewa. Teu bisa goblok adieu teh geus sararea deuleu. Tah eta ieu boga dulur tepokan teh. Pika paureun teh eta. Ngan munafik teh lamun dibere kursi mah jo jempe manehna ge teh. Bere we kadudukan. Nah sia bisa ngomong gitu, loba contoh. Loba nu poka ngomong ke mana karep. Gek we dibere kursi pego jempe. Gek jep we teh mah. Kawas gang katincak tah nu kitu nu munafik teh nu kitu kudu dituar teh cokorna teh dia. Ai keur aya pangabutuh pan karaya teh ngolo-ngolo tek-tek bengek teh ku hanteu masjid can angeus ge angeuskeun ngaleng tapi bari neke omat dina waktuna gitu ulah hilap. Tah eta teh mani politik teh nu kitu deuleu. Politik duit teh deuleu. Matak aing mah tingalikeun lah. Heuh kade ulah kaleuwihi, lamun kaleuwihi kuring rek ngejat. Ka seniman seniwati we nu aya di dieu nya hapunten ieu ti akang ieu. Kasih uwa oke aja. Dina hiburan wayang golek teh kirang juga makeun akang teh kaserang batuk teh euy. Peuyeul we deuleu. Nya kitu. Wayahna we keur yeukeun da bakat urang mah, bakat ku butuh. Bakat ku butuh urang. Da teu butuh mah teh sudi teuing aing Ya. Bulan. Gitu tah wilujeng tepang kalayan mudah-mudahane sadayana cing sarana ngerokok jarum coklat. Waras. Abeh tahun payun tepung deui. Nuhun Ya. Bulan. Etang-etang silaturahim dina wengi ieu nya. Man ahabba ayyub satulahu fi rizqihi wa ayyunsyaallahu fi asarihi falyashir rahimah. Amin. Jadi saha jelema anu daek micinta kana silaturahim bakal dipanjangkeun umurna dilobakeun rezekina amin. Amin. Mudah-mudahane nya mudah-mudahane atuh. Amin. Oge ka kaum dangu sadayana anu nyetel di radio sewang-sewangan sing arageung milik Panjang Yuswa. Laras. Nya Mohon. kalayan mudah-mudahan negara urang ieu doakeun negara Indonesia sing buru-buru deui pulih ka jati pulang ka asal. Urangna salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara. Hayu urang ngahiji persatuan jeung kesatuan urang kokohkeun supaya negara kuat kalayan hindarkeun tina bahaya narkoba. Ta eta Anu saeutik gedena bakal ngalunturkeun wibawa komara kalayan mental para pemuda anu aya di urang di negara Indonesia. Mohon. Sabab lamun terlibat karena barang anu dilarang ku agama jeung dari agama ropoh ieu negara. Bakal koropok kan. Nya masa depan negara gumantung ka para pemuda pemudi. Mudah-mudahane
anu jadi andalan urang para pemuda para pemudi itunya Sumohon. tulang punggung negara sing bener-bener jadi tulang punggung kokoh kuat. Persatuannya kesatuan. Mudah-mudahan ya Hujan deui deh. oh eta terjik rezeki Rezeki jangan urang. ada kayak nyingkah sorangan kade itu kuring teh mau kaleuwihi akate nek ngagugat dewa teh lah tenang kumaha aing Pasrah. ulah poka teuing ulah wani teuing wah kumaha aing nyata ulah kumaha aing wae hirup teh ngabubuh hawa nafsu pokona lamun Bratayuda dijadikeun aing ngamuk Eta awak sudah kang mah. lamun Batara Guru teu bisa nyaeta ngeureunkeun kajahatan-kajahatan nu aya di alam dunya aing ngamuk Eta lamun Batara Guru teu bisa ngarobah akhlak-akhlak urang Kurawa aing ngamuk tingalikeun eta dek tuntut ku akang deh. aing mah da saluhur-luhurna oge si cepot salaku rakyat moal leuwih luhur ilmu tibatan Batara Guru Ih pugu atuh kitu teh mah. paur we aing mah Batara Guru na henteu lapang dada Ya narima salah narima. lamun salah narimakeun kana kasalahanana narajang eta di mana-mana pamimpin geus ego bijil egona sanajan salah dipiningan ku rupa-rupa cara Benar. nyata aing rek edan